deket di balai dogo nang ngerakeun sia teh nya kabida-bida capek aing gitu kaayaanana di pihak Kurawa nyaeta Buris Rawa anu nampi pancen jadi senopati alit-alit cicing ti palik kaler dina cacapit urangna dina gelar perang sinukeun urang ngawakan jangkung gede simar dada ieu ge halu mampah Buris Rawa si kepedang tamsi dengan berikan rasa malari boy Raka Prabu Suyudana tenang boy ya acur pihak Pandawa ya
saking kang ngalaga wontening tegak Kurusetra jadi Senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang dina gelar perang sinupit urang aya ti palih kaler ya kebeneran pisan ayeuna sifat bernegara pilawanan aing Satyaki anu ngajejerik ka aing ti bageula loba ngaledek dina waktu aing katarik kataji ka pati-pati ku Subadra nu dikarepkeun si Arjuna paeh ku guruna aing bogarana Subadra parantos papayun-payun antawis Pandawa sareng pasukan Kurawa oge kairing wala dia bala tamtama Arjuna parantos ngabar panah atuh Rasidrona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sareng Arjuna parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun Tandara Bratayuda dinten ieu ngawitan deui panah Dorna sareng panah Arjuna di awang-awang nimulkeun sorak nyaeta anu kasakseni ku wala dia bala tamtama ti dua belah pihakanana ku nimulkeun sorak ieu Tandara pikeun saling serang batur iya maju ayo hancur siapa ieu Pandawa sombong sampean ayo sia sing hadapan aing woi ya woi ya
nempok getih teh aing mah telu beraja. Naon telu beraja, Kang? Jol reye hayang dahar. Halo. Ieu mah ti pihak mun geus teu aneh euy. Wah, Kang, da resikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti berata yuda. Oh kitu Akang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing berebok. Akang. Ayeuna mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun Kang. Muga-muga barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong nagara barudak. Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. Bener. Di medan juang keur araranjeun keur kesejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyang karuk. Usian kemerdekaan cing nyang karuk dina kalbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gede Kang. Sanajan pihak musuh da pugu oge dia jelema sarua atuh aya geus paeh we euy. Sarua we Kang. Gede. Dikubur masa we di dinya lah. Ieu sayu. Lu kopral UNED. Nya. Tadi mah kopral Apo mah. Walah. Ieu mah ti pihak urang euy. Di pihak urang. Muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge. Muga-muga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat munggu halo. Amin. Anjeun mah aya guna biheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batur. Dina puak paok atawa kumaha we biheung heuh da jelema. Jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener kan. Alah Haji Mustofa anu. Kopral Apo. Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang mesti aya batuna kopral Andi. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mung milu da salah ngagusur. Heeh. Satiaki motong ngaruksak ulah dia malah tam-tama aing jahat. Sobat orang patutunggalan jeung kuring selamat. Ya, waktu balitungan Satiaki. So, sakarepmu aku ladeni. Dipasakakan diksa kula beraja. Diksa orang yang pangucap. Kula pawangan. Raja lalanap nompupuh tumpang sumantra hanira kurang pangaribawa. Orang dene mobrol katibaran pusakaku. Aja kaken bacot biadang surah merata jaya merata nyaka sabuk bilang tatu aduh telu ampar tiga madua.
kareta Duh, iya ge. anu teras-terasan saling serang sareng guru nanya eta Sidrona sok Arjuna keluarkan ilmu pada jampe bawah Keluarkeun oe. Pinas tiker sayang tumampara Duh, iya ge. ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret ka palih kaler Leres. katingali Satyaki anu nuju di dinihan ku Burisrawa cilaka si Satyaki itu Tos kaseret Gusti Batara. jadi laulanun kula kaseret urang ieu memang hebat Sidorna piraku kudu mampu hai kaula mah muridna tapi teu kitu ya Tak moal ngungkulan mastaka ulan. atuh kedah kumaha kieu we kinten-kintena Rai sangem nemak buuk akang Duh, ari maksud salirapan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu der kudu nemak buuk daya tukang maksudna kieu kieu upami ieu buuk pegat hartina keuna hartina urang sadaya teh bakal penak sareng kaunggulan leres. Bakal kumpul peperangan teh dinten aja ieu. nya mangga teh teuing cobi ieu teh rambut sabuk akang mangga teh teuing lajeng Batara Kresna nyabut rambut mangga palih itu segede ya buuk wakang dipanteng Leres. upami keuna hartosna unggul urang sadaya Wah, kerasan. hapunten atuh kaula nuwun Prabu Batara Kresna socana ngalirikak kiwa sareng katengen nyaeta ngalalempeng panah Arjuna ka Burisrawa anu nuju ngagalai Padma Negara itu kayana paling itu segede paling itu segede Pilih kena kana pangawa. tah tidinya cobi apunten Raka Batara bilih kena kasalina rasikona akang pae bangga atuh tong dilempeng ka akang kana buukna we sieun meureun Aya kecil. Pakai jarian. punten Raka Batara sok iya wah hebat jadi hebat luar biasa don lajeng order bangsa ayo sia nganya nyari jeung sanggup modalan aing teh nepi ka perbah mana kasakten sampean Padma Negara iya dinasti Kersayang tumampara ieu panah Arjuna anu ngabeles hatina kareta palih ti kidul abang kena Sidorna guruna kakungan Aji Sirweda dan Nurwenda Sri Nurwenda itu kaya anak ieu panah Arjuna anu melesati paling kidul keuna kana tahta Burisrawa ya Kang. kumaha
nasib dapat menegara dulu itu Luka teh sedang kek Kakang. oh ayo ngomong ada-kadak silung aneh tak itu nana kejelma cilik Jelema mantu. Sakena sempal tak-takna ieu Boris Rawa saha barang ibu saha-sahapat menegara rekatnya anak gada iya Boris Rawa ditinggang sirahna besar tukana modar ya guys jangkung gede gini teburungnya keok bro Sapira Udang. Wah. Haling. Is. Kade akan. Haling. Kita mun urang mah jauhan atuh. Hop. Capok seuing. Batur capek teh kalasilan. Sorak kenal dia. Boris Rawa gogor. Hidup Satyaki. Ya. Ayo Satyaki sadareun teu. Naon gitu akan teu. Baru kana manehna anu ngalehkeun teh urang. Burukanana meureun. Henteu, puguh ku aing Boris Rawa teh di baledog hulunya. Sarwana jeung angin. Tah nu kieu nu gablek jasa mah. Persa. Tidak ngerti tuh. Ya. Kang. Aneh euy jojung ka teh dulu. Oh, aya kitu akang salahnya, Kang. Ujung pegang segala Kang. Hebat luar biasa. Aya nu suka anon bebela euy, ngan teu puguh datang ti mana. Da kitu ku akang teh. Ngan jelas mah lempengan ti belah ditu ujung. Oh, kitu teh katinggal ku akang. Da loba nu mawa gonewa teh teuing saha. Wah, dinu kieu mah akang bener. Meureun di dinya teh tanda tanya we duka teh teuing. Duka anu bebela we mereka. Sebodoh nu penting mah keok we lah. Rasidrona anu aya dina luhur kareta. Ieu ge. Kengeng pujian Prabu Siyudana miwah para Kurawa nu sanesna. Da puguh memang atuh dadorna mah saha anu tiasa ngungkulan dina mentangkeun panah. Arjuna mulus dina mentangkeun panah bisa nakis panah-panah ngaing nepi ka kabeh panah eueuh nu teu katakis ku Arjuna. Kerepa kaulan teu nunutan sering teu syukur kade jadi kusir teh ulah meleset teh saroa aja ngorobankeun aing leureut aing kana unyam injem beuki sama kade cing hati-hati di malah syukur hebat Arjuna hebat aja kaangkat harkat derajat aing kudu jadi anak Kan tenang sepuh. ku Arjuna Demi selekadu murid teh mah. etas tapis dina panah teh saha nu dipuji dorna Dorna guruna
cenah murid-murid saha Arjuna teh murid lorna heuh alus balik-balik kanan Kurawa kaing dengan rusak mana anu becus urang Kurawa nebakeun panah nepi ka tapis leuwih ti Arjuna aya Adipati Karna geura anu lain-lain anu nganukur nempo becus anu mulungan becus heeh kasep Arjuna hampura cu amat teh hiji kolot anu kudu dipercaya pisan di negara Astina da puguh tiba heula di negara Astina diaku kurang Astina wajar we siga upama mertahankeun ieu kajadian lain amat teh lain dek maeh anu jadi anak ngan ieu mah tugas jeung kawajiban salaku senopati bejakeun ka swasta mah omat pang tukangna cicing teh kitu sae mangga ulang da pangna kikian di aing teh meula anu jadi anak anakan hiji-hijina sieun teu kasakolakeun nya kitu ulang nya penting teh sieun teh sagala kabeuli untung da kawina aing mah baheula geus karolot cacak-cacak nu matak hinarkeun teh kawin ngora-ngora teh heeh hei Arjuna tadah ieu panah pusaka tina hiji panah bakal datang ratusan panah mun bisa nakis anjeun bakal kalengitan wala dia bala tamtama awas Arjuna panah hiji bakal ribuan panah Botokan itu botong. Panah sing balalesur. Itu panah nepi ka kawas manuk. Wah, menipu kawas manuk ngabringnya geuning. Nya ngabreng na teh ka. Masya Allah, eta teh makan dorna dulu. Aya kitu. Wah, cing jarung ke bala tentara pihak di Panawaran itu. Oh, bener Kang. Wah, kaseret deui, kaseret ieu. Kaseret Kang. Kaseret urang ieu. Kade atuh akan. Nah, dorna teh jadi teu kempreng. Lah, naon kade geura aing teu ngarti ieu. Biasanya mah pandora mah kempreng sebelah apanya ke tasbe lain kempreng tipalit tak saeutik teh baheula ku gana mana misalah meureun aya mah cager meureun manya kempreng terus teh nya teh rusak galur teh teh Prabu Batara Kresna salik nyepang les dihanap. Arjuna mansat rada kaluhur. Nya eta maksad nyalametkeun wala dia bala tamtama anu kaancam ku ratusan panah ribuan panah ti luhur. Ama apunten we ye ilmu ti salira teh bade di wangsulkeun deui ama hapunten ama.
sarua pada saktina Rasidurna pada muji tisapangkeunana kalayan aya panah anu tiasa ngaluarkeun seuneu seueur wala dia bala tamtama pihak Pandawa nu kaduru kitu kayana atuh Arjuna ngaluarkeun panah tiasa ngadatangkeun cai atuh wala dia bala tamtama tiasa kasalametkeun lami tilami Arjuna karetana munur kaseret ku munurna wala dia bala tamtama ku ngamukna deus itu turun Sang Prabu Batra Kresna nyaeta ngeureunkeun karetana Widi ti Arjuna maksud nepangan Bima sakedar Yai Bratasena dia bala tamtama anu gempar ku ngamukna ieu Bima. Da puguh memang Bima anu diserangkeun sakatuh rupa-rupa pedang panah jeung sajawana. Nanging teu aya nu nyesa hiji oge sakuru caket. Ya Arya. Akang ku hanaba. Wah, aya naon ieu? Hapunten. Ya. Di tengah memundur ulah dia bala tamtama. Hebat si guru. Saya hebat. Urang sadayana bakal pinanggih jeung kaansuran poe ieu. Ulah atuh. Cemuhun. Mung aya cara ieu. Cara naon? Hapunten. Ari dorna teh nu dipika nyaah nu dipika memeutna dina hatena ti lahir dipika batin teh lintang ti putrana Aswatama. Wah, eta nu dipika melang teh. Jadi jelaran Aswatama mah teu nolol-nolol ka hareup meureun duka di mana? Ieu. Akang teh aya weh ide sakedik. Naon? Bisa urang bakal pinanggih jeung jaya. Wayahna kalemahan dorna kudu diala cara jeung katangtuanana cara sareng katangtosana paleti kidul teh aya hiji raja mamawa gajah Prabu Pramea tadi dinya eta raja teh lain nganukur milu perang tapi ngumpulkeun panah-panah anu rag-ragan ti wala dia bala tamtama ai maksudna mah keur ngeusian museumna. Gajahna teh ngarti aing ngaranna teh Aswatama. Aswatama sanes Aswatama. Ari putrana dorna mah Aswatama ieu mah Aswatama. Hestitama. Hestitama atawa Aswatama. Tah paningangkeun gajah eta tuluy yai nyanak walat pasukan. Tadi mana eta gajah geus paeh menta supaya surak belah kidul yen Aswatama gugur Estitama gugur bohong urut entok wayahna jalankeun dinu kieu bahaya demi kauuran urang ayeuna ieu aku tak lumampah kakang Ari maneh atuh nutur-nutur wae naon? Da aing teh boga hutang. Lain ku nutur-nutur wae mun urang mah jauh atuh.
hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulah yang jadi sejarah cepot aya tugas keur maneh tah teuning aya jaketan mah lumayan kenging proyek aya pagawean da Kang gini mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngarebut seur mau wae mau program anu teh abdi teh nya engke di mana dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh kayak gitu taina teh Bima teh rek maehan Aswatama ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul cenah meureun Aswatama gugur maneh oge kudu milu nyebut gugur tah lamun dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunah cepot bener maneh nyaho Aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong tenang aya ngomong masuk dileuwihan lamun ka PHP-an duit dikurangan ayo urusan ka bohong ai soal ngabuhung mah siap lah nya ai ekol mah da teu aya usumna jengkol aya percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema doraka lain teu payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini di pamimpin yo moni saya emangna manehna teh pangeran moni aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teuna heeh biasana nu nuduh kitu teh manehna teh nu doraka mah naon pot ante ulah dieu we ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala ulah tebih si dawala teh teh dipalih dicuun kemah udah kena beca di bulan ya teh keur perang otak teh ka mana wae di manya ya beca aya beca di Cicadas aduh mun urang mah ini teh heug jeung ongkos ka ini kitu nya pantes mode juragan Abimanyu baheula kitu kada we naon geuning kebenaran ka dieu naon gajah rek dipaehan nu di mana ting nu di Sumatera ting di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah ieu teh naon maksudna kaayaan keur perang tina teh nyambung jeung gajah flu banyak gaji rek dipaehan saur Gusti Batara cenah balat apa lain cenah ieu mah karasa balat tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aya teh sakti bedorna teh sakti deuleu rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak mode ngaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku sileing teter jajaten ieu teh alhoda karasa atuh mundur ada mundur ya tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul heeh jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we teh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna dorna aicing anak dorna saha Banowati ini hayang ngegebug aing anak dorna teh Citrayuda sararea ge apaleun anak komayana mah dor ieu dorceung ngaranna teh si anak dorna Aswata oh eta da pripori Aswatama tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ku juragan Bima tangke bala tentara nyorowok di belah kidul Aswatama gugur tah engke lamun dorna datang ka silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu umat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun dorna ka silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna banyakeun dewek teh keur usaha kitu teh iya keur nyebarkeun KB
Nah KBT kula warga berencana ieu teh kumaha menit teh jambung ieu teh pokokna mah lamun nanyakeun cenah meunah nya asuh eta mah paeh bejakeun heueuh kitu kira ge sakitu tak kitu pira ge oh siap lah kade euy meh HP we minta digosipkeun asuh eta mah paeh asuh eta mah gogor acan engke gede kabeh pasti tuna lampah eta kacarios palih kiduleun Arjuna anu aya di tengah memang palih kidul oge nuju trong-terang seret sumere dan banting pinantingan wala dia bala tamtama semata itu kayaanan aya raja anu ngaran Prabu Pramea mawa gajah anu ngarti nyokotan tumak panah jeung sajabana dina kantong-kantong gajah parantos pinuh ku rupa-rupa pakakas halu mampat tinakeun dengane pun bendrong dia tanah teuing aing bakal ka Jojo Nagara wisatawan di luar negara domestik aing bakal datang ke museum kula tantos geus leuwih ti 3 treukeun mun treuk seueur pisan urang kareta-kareta anu 3 geus pinuh ku pakakas perang urut-urut perang di Tegal Kurusetra. Ayo wala dia balad sajabana ti nu deukeut paehan pihak Pandawa pakakasna cokot kumpulkeun hige ayo mangga
Oke. Beda hari ke umroh mah. Mun lami tetepan. Cokat sakat suat-suat. Aya naon? Deh, pakai gumujeng. Lumayan kumaha. Sugane bisa umroh kedua kalian. Ya, lamun pinuh museum teh tadi umroh. Museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan. Wah, beres cita-cita teh mah. Bantuan ngalir ka aing. Wah, bantuan pasti mah. Bakar ngalir. Dah-dahane. Wah, piduiteun unggul ya, ieu mah. Piduiteun unggul euy. Paduli teuing ladang nipu ge. Ah, kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir we Nu keluarga. penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pemajikan. Urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan ganya. Sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh. Moal saksara mah dihina batur. Pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah. Dah. Jalan bener mah ada hese mah. Hese Hese rek ayana. batur. Hinge. Ayo kumpul. Ngalah pecan jeung saeran. Diri wiraga di sidi. Bendang amok sorangan. Wah, terima kasih. Ulah urang mah. Ulah naon? Ulah loba teuing pasea. Ulah. Usaha gedekeun. Hinge. Ulah. Saha? Walah, eta waos mah. Patekadan anu mulia. Julangan. Ari Naon? Barcelona jeung MU teh iraha ieu. Kan tanggal 27. Tanggal 27. Aduh mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teu main atuh mah. Aing teh si Messi. Si Ronald Messi teh ieu mah. Aduh, Lur. Wei, aja naon dah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang. Oh, eta we nu penting. Wah, tada teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Beres. Nu penting mah piduiteun we lah. Piduiteun paduli teuing tina jalan salah ge heuh. Ah, kan bayaran keur kieu mah lah. Kira cingeus. Patekadan anu mulia. Dan tulus tapi niat tidak buka koda ulah Wae kadarieu. buat ledak angkariwa Sai leutik teh mongkos. Morena alah saha anak Jika lebih panjang. morena Aduh, meninggalis. digeletik. Meni cantik. Kagagaskan bahasna Allah. Rambut tuh ka komplok gitu mah. Ngenakeun abdi nona Igun. Beres nona Igun. Tawawas di Madrid. Wawas tapi kagak jeprit gitu. Dek munteun Menten naon? apan aya festival. Oh, padalangan. Festival sanes padalangan domba. Oh. Marukana urang teu boga domba loba mun. Rek kilo kontes sebenarnya teteh. Jai pongan sagedeung. Kilo kontes jeung Kang Oman Batu.
cing Paranjang Yuswa cing bala leunghar. Sabaksuna. Ulah manayagan wae hirup teh. Sabaksuna tuh. Tapi nih Aduh, kita wawas dengan jeprit. kuku kuda ulang Punten nun. Kepilih kedah kembang kuku kuda Di pelonge batur gigal teh. Hari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kaayaan jempling. Kawas nu sarap. Eueuh nu ngendang eueuh nu naon. Oke, beren. Bajarkeun teh eueuh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo. Kendang genah. Kenang aya nu nabehan. Kendang aya nu nabeuhan ti tukang. Biraku ekrak-ekrakan eueuh ketabehan. Dara rasaan mah sepi. Halo, do dah. Hujan sote tadi si bolot. Si budak Kabina-bina teuing sia teh bolot. Sia bolot. budak. Ai cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. Nyaritakeun TV atuh. Cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan. Sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta DRI. Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat. Gitu. Isuk Nyaho aing ge his Jawa Barat. lain jawab. Oh Jawa Barat his ulah jorang. Barat lain burut aing mah. Sana nyebut burut goblok. Jawa Barat. Jawa Barat. Lain jawab. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang. Cing inget. Tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen. Kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, maneh mawawakana kondom. Goblok. Nanti cerita gitu atuh. Kontingen. Kontingen. Lain kondom. Lain Kontingen. kontingen. Muncul bahasa nama Pak Sunda nama Pamilon. Pamilon. Nyaho goblok Pamilon. Nah Pak Udin adi maneh. Direket teuing da moal nyambung atuh. Teu nyambung aing mah. Nyawa jelema budak. Saha eta? Masing saring masing imut berang peti Putra Pandung Ngalaga wontening Tegak Kurusetra
galarak lirik-lir dadali milarian mangsa anak katingal teh leres wae eta gajah teh keur nyokotan rupa-rupa pakakas anu parantos maruragan yakin dina dirina ieu Bima eta gajah anu ngaran Aswatama. Gajah Aswatama orang ingkang bakal mutusaken si waragani rahe gajah kejiwa aku Yudipati. Aku tak penting dening gada lu kita sarik Garuda. Woi. Muni kawas nu hampang euy. Mangul gada kudu kana teka angkat teh gada. Moal berat Kang teh. Oh. Aya 2 kintal. Gada lu kita sari teh. Eta teh. Heeh. Eta wala dia balad nu kadupak nu kajejek ku Juragan Bima. Komo nu kabantingkeun mah Kang. Aya nu rek ngadek ti tukangeun jekuk di teje. Wah nyaan luar biasa euy. Wah waspadana Kang. Alhamdulillah Pandawa maka urus boh didikan rohanina boh didikan jasmanina keur mah budakna jalur ilmuna lahirna ilmu batina teh geus kagero heeh budakna jalujur deh tadi dieu engke kahareup sing jadi eunteng sing jadi cermin teh oge kitu sumohon ulah loba teuing boga anak teh cukup 5 paling loba paling ieu mah ai kaleuwihan mun bisa mah 2 3 paling loba anak teh cenah eta dah hayang boga anak awewe da lalaki wungkul apa nek boga anak awewe engke oge nya teh minantu nah menika bina-binanting sami wae tuh Kang penting teh euy bayangkeun ku si laing karasana ku dewek loba teuing jelema teh ayeuna tiada hari tanpa macet Kang di mana-mana liur mana-mana eta motor pi ka kawasi raru we usuk-usuk teh ari anjing-anjing ra Kang ning ngabreng teh leung lamun jalan ke leledeng mah da teu beuki laletik jalan teh gini beuki laletik geuning aya mah euy ari kendaraan namahan tadi dia penting nanya urang asup keluarga berencana teh KBW nu penting ayo urang babarengan urang laksanakeun supaya engke kahareup sejahtera lahirna sejahtera batina urang teh amin Kang pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar ieu gajah cocoanana Prabu Pramea bari sakaligus tutungganganana anu keur dibebaskeun nyaeta nyokotan rupa-rupa pakakas pakakas perang anu tos teu kaange leres teu kanyoan ieu Bima loloncatan barang anjog ieu sirah gajah dibanting ditinggang ku Gada Lokitasari atuh ieu gajah ngajungka masing-masing makaning kayu Aswatama gugur. Aswatama gugur. Aswatama gugur. Kaget telera. Aningali. Kaget telera.
kaget kiri-kiri lagi tenera ya ingkang ningali ya bangsat ingon-ingon aing si Aswata masing pati tumakaning perlaya Gusti paingan ngagalekan wae eta gajah isu-isu ka kaula tulalena meulit kana cangkeng Aswata amuing ae tamang keluk anu jangkung gede muasaha nu bakal bisa mangbaleskeun pati kana kanyerian gajah kula lintang ti kaula Prabu Pramea naon Gusti hei si Aswata mah pae aya bantuan pulau kege Cilaka dulu. Cilaka kumari akang. Sing baru rusut dulu itu wala dia balad wil kara rumpuh ke belah dinya. Wah. Naon? Siapa tuh? Juragan Bima ditingkar dulu. Kadiakan. Aing Bima ya bener nu neungel gajah dunungan aing bieu memang naon maksudna sia mamawa gajah Eta bukan dosa gajah. eta teh gajah teh tua henteu dosa henteu tua teh kolot bangsa si woi woi wala Abdi Eta kok kolongkongan kadinya. ada orang sia teh haling Untung teu kalapasan juri kok ge. namina teuing kapir ka dieu euy. Nganggap Yo kapir sia ka aing teh pugu-pugu. Lain nganggap kapir kakak naon ke cirina nya. Naon ke cirina tuh ge nganggap kapir. Tara salat sia aja. Hah? Beda teu make kerpus. Nah, katinggalina kumaha eta tarang teu herang.
eta nyanyi jeung mah teh fanatik ya. Oh, fanatik ya menjelma Kang. What ya sap. Wah, anjir. Boro dianggap enteng euy. Berat ya. Disangka euy. Woi, ya tak. Ya. Awas. Woi. Berat lawan teh ya. Woi. Gat ya kan. Woi. Nah, sekali yuk. Aya nu ngadegungkeun di belah dicu. Aya nu Baru kenalin aing ya. murukan nu ngarampok meureun. Woi, ya kesap. Ya, ya. Da make galeret deui. Jara raya jelema teh. Tong babaradogan ah. Dikirain lain aku. Dikirai. Woi, ya sap ya. Woi. Lamunya ka aing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing teh. Keun urang podaran ku aing lah. Beres ah. Merukan lain aang meureun. Murukan. Woi, ya. Woi. Au. Ole. Woi, woi. Ya, woi. Woi. Ya, ya. Kakara penting ayeuna ele teh si goblok. Tolong. Kurang ajar basat bener sia gajah aing dipaehan ku sia. Bima. Bener. Rahana ikang bakal mutusakeun siwara kanina kejaba kapan sanaka. Tak rogok dening pansana. Ya, Bima. Bim. Sapat. Muter sia. Oi. Sia. Kang. Jos. Kunaon itu? Kunaon itu? Naon sia teh? Kunaon sih kan ponok sebelah itu? Dan abdi teh tereleh gelut. Iya. Kakak naon penting aja nama mah. Tara abdi mah. Ai kitu nah ari ku Habib. Nah, ikut Nabi beleh. Di kumaha teh kan? Tahu tadi neme rogok ti corona we. Hah? Di rogok ti corona. Waduh, itu kang ngagoloh-gor gitu. Mereka beriak. Boga gajah itu. Boga hutang. Gajah. Kan boga gajah tadi. Wala karep aja jewirna teh. Malaysia. Ini BHP bibir aing. apa bibir? BHP bibir. Wah, mi HP. Nu abdi ge geus kana teuing. Malaysia ka dia. Sawios di dieu ya. Geus loba nyebut tamu. Aya Nonyok aing geus. aya kasieun. Nyebut tamu suwe ini kada bibir. Lamun dorna diparengkeun amprok jeung si cepot. Tonyok abdi ulah. Ulah. Sudah kan pakai congkok musuh udah. Jelema teh yang kabinasa we nih nama. Lamun nanyakeun, kada sesing inget. Pasti dina keragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cing inget maneh, cinyaho maneh kana pelaturan ieu. Perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu. Ulah dibinasa. Ulah ditandasa. Ade. Padahal nya hayang menang mah bala tentara teh mawa bandera bodas. Geus deukeut rak-rakeun gejoos ka musuh. Ada lain deui licik eta mah.
licik licik mau menang zaman kiwari mah kumaha we caranya da si eta mah kitu wae aya peraturan naon ge Kang gitu lah pot di mana nanyakeun cenah mun nahanya aswata bae kumohon abdi ge teh si wartosan ku Gusti Batara ih mun ngomong atuh sia geus kitu atuh meuni moal panjang catur meureun Naon jana? dak naon atuh ari Akang naon lu dewasa meureun dibawa mah kena wae baledogan aing nya teuing pas wae si eta mah baledogan mah terus sina nah tah teu beunang euy oh sina ngagejeli ka handap naon anu bieu kade Kang nanaon teh aing mah nawi teh sanes dukun kita kabatur teh si eta adei aduh luar biasa teras-terasan nemakeun panah-panah dah sajabana ti kaseret teh wala dia bala tamtama pihak Pandawa ieu ge seueur anu korban cing jarungkeul ai nah Arjuna muridorna kitu patut jajari ku bejekeun ilmu teh Jun bejekeun oeng-oeng teu bijiekeun sorak kenal dia apa batur Aswatama gugur aja trepa naon cenah ku kupingan teh Aswatama gugur alah Aswatama gugur boah sia teh Aswatama tapi na bohong teh oh sanes bohong hah lain Aswatama gugur kumaha ieu teh Aswatama gugur aku nu mana nu bener sih kerepa degekeun ka jakusia Aswatama pae ai komplotan belah ditu mah nyaritakeun nya Aswatama gugur aja Aswatama pejet. tapi ka aya nu nyarita teh nu mana kerepa nu mana tanyakeun ku nya aja khawatir Aswatama cerina nepi ka labing bina teuing Aswatama moal alah Aswatama aja tapi na aja mana bandera kerepa bandera goblok ke bandera ka dia
kuasa gedeng aja. Allah kuatnya. Kekayaan ragot anu silih banting silih tajong silih tojosku pedang silih tema resiturna atrok-atrokan nanyakeun kaum jalma aya nu nyaritakeun duka teu terang aya nu nyaritakeun nya aya nu nyaritakeun sanes anu teu mahna ngabingungkeun kayaan nana aya cuaca mah alah ayo nama geus pae halo geus pae suata mah teh modan residurna emut karena purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan itu kayana emut yen jama anu saciduh metu sakecap nyata mah tara dibarengan ku bohong ieu inggih lintang ti Prabu Yudhistira da teu percaya aing mah ka saha-saha oge moal percaya malum jalema harus alamanan kau Iwati nu jadi anak Yudhistira jelema anu tara ngabohong mah kase sampurasun kase tek nanyakeun nahanya kasepuhan bulan alah cepot ya cageun jang alhamdulillah bulan nah geuning lungsur tina kareta coba teh kasih oh Yudhistira di mana karetana enak cepot oleh dicu lah di tengah tebih pada ngojek atuh nu abdi aya naon ojek cepot ongkos ngajegang komo nanyakeun ke si ieu atuh aja tong sok bayaran hutang geus cot cepot teu kadenge ku aing nu kitu mah teu diasup anu kabayangkeun teh maneh nyahon teu naon lan anak aing belah kidu receh cenah Aswatama mati Aswatama gugur aing maneh nempok kieu waduh komo ka si ieu nya nasiban eta nepi ka kitu tuh geus geus boga denge komo nanyakeun ka akang gitu tapi ngahelas aing euy dan tanto se moal dosa gitu aing ada acan nyebut aing mah acan memang karek da manehna teu sangka kitu aing mah da manehna nu ngaleos teh mah da can po watir aing ku kitu teh watir teh ngeunaan bapa ka anak santeuna beregang atuh nu matak pantesnya euy hiji anak lamun doraka ka inung bapa maka cenah geuningan aya kecap lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak beluang anu niuk benar lir hirup cara gambaran awak ditincek beung dicekek paling untung mangih kokotor eta doraka ti inung ti bapa benar eta teh untung akang teu boga anak heuh untung nek acan boga anak da asup kabeh teh aing mah benar akang mah penting manual bro dan nu matak nu jadi anak teh kade ka inung bapa teh ulah camplak ulah ya bisi geuning doraka kitu kanyaahna teh luar biasa deuleu kaberatna teh kitu geuningan ka anak mana ulah lalawora Sato mati
Yudhistira anu aya di tengah-tengah wala dia bala tamtama memang karaos kaseret ieu kareta teh rada mundur ku munurna wala dia bala tamtama Iya nggih. nanging ieu Prabu Batara Kresna sampun dumugi datengar saing panguwasa datan nirata ngademan ewo pakulingan Kapihatur Raka Batara ye nuhun ye aya pikir saeunaon oh kieu aya sakedik dugikeun tapi hapunten naon pangresa Dres tajumna kaula nun antos sedap Antos saya kurang. karaos ku salira dinten ieu urang sadayana bakal pinanggi jeung apes anu mawi memang hebat na Kangjeng Rama Guru teh di dieu Antos. karaos munurna wala dia bala tamtama oge nu dipayun teh gempar nyawios rasiko perang mah kitu kuduna ih sanasa wios di dieu urang sadayana teh kedah ngangge tareka da dinten teh ge ngarepkeun meunang urang teh perang teh sabab urang teh kaasup golongan anu micinta kana keadilan Leres. micinta kana kabeneran leres tah hiji-hiji na jalan kombayana teh lemah malih lungsur tina kareta Tuh geuning. jelaran aya wartos ti palih kidul sorak hambal-hambalan ulah dia bala tamtama ieu telahkeun Aswatama gugur Iya. nah eta teh leres Aswatama putrana nu gugur nu mawi aya gajah ngaranna teh Estitama Tuh geuning. Estitama Aswatama ta eta saleresna mah anu korban teh gajah anu ngamuk wae salamina upami lebet ka medan Danalaga teh sakur musuh nu caket teh digalei dibelit ku tulalena nya ku Yai Bima teh digada sirahna nepi ka masing pati tu makaring pelajar Tuh geuning. Eta. ta eta anu paeh teh oh janten sanes Aswatama putra Kang Janama ta eta sanes nah nanging di dieu kasempatan kangge urang tingali wala dia bala tamtama ena karaos maju deui wala dia bala pihak Kurawa ena kaseret deui ku pihak urang ku munurna Rasidor ku lungsurna Rasidorna nyanak Banera Bodas malih panginten ieu mah panginten naroskeun kaitu ka dieu meureun aya nu nyaurkeun nya sareng henteu asa dibohongan panginten tuang Rama teh emut ka salira ka tuang kaputra Tuh geuning. yen jalmi nu tara bohong mah salira pisan leres ta ayeuna upami ieu mah upami kangge kameunangan sareng kajayaan urang Pandawa upami naroskeun tuang Rama ka dieu cara meureunahannya Aswatama teh pun anak teh gugur Yai akang terang yen salira teh hiji jalmi anu tara dipahing pisan eta bohong Tenang. upami naroskeun nya cenah meureun nya we kitu kejar meneng meneng Gusti Petengat inira ati
Atinira Lir Kalimpudan Mega Potara Awurlan Mega Putih Wala Salim Sumabra Salim Sumabra Prabu Yudhistira sakedapan betena wangsul marginipun peteng penggali Raka Batara Yai panuhun we rupina kaula moal tiasa Kang margi kaula teu hayang ngarepkeun menang perang tina ladang bohong dosa lajieun eleh we kaula teh perang tapi teu ngabohong aduh sila ansur panawamun kitu wah sawios tenan bulan dan teu kitu ge urang teh sadayana bakal hancur leras aya kitu teh apa yai kaula nuhun regreg akang pagung oh kitu sote akang mangadoja sumuhun leras nuhun ulah ari bohong mah akang oge teu satuju dah kitu sote akang mangadoja bilih rayi kapangaruhan timbalan upami naroskeun mah nya we kitu Aswatama teh mati gugur lah sakit tadina manah we ulah ditarikeun agar nengen dina mana leres paman ama kitu Aswatama teh gugur mung gajah tah mung gajah nama dilebet manah we sakitu dan teh kalebet ngabohong etan teu bohong henteu teh mah dan teh tarik da tertarik da dituluikeun malah selang ku sisi dueun sakedik mah supaya sulah katawis kula moal yakin akang tanggung jawab ai sanes bohong mah teu nanaon nun mana kareta Yudhistira Yudhistira kasep tu geuning jadi enggak lungsur samut tuang rambut Sidorna parantos dadalik degan margi tincakeun hampir teka tingali ku remengna Cisoca malah parantos cari nul balas nangis saja jalan ras emut ka Aswatama 12 tahun ka 13 tahun nyamur tetepung jeung murid anu dipikadeudeuh wah leres dadi henteu-henteu oge Rasidorna teh kapanawanya luar biasa tangtos mana Yudhistira karetana palipayun sepuh palipayun ulah Yudhistira Aswatama kabina-bina teh aing nepi ka kikieuan teh kabelaan maneh Aswatama ayeuna kabejakeun pae Aswatama di mana Yudhistira oge salaku murid anu tahun-tahun tepat tepung ayeuna penak-penak bet jadi musuh di medan laga nanging ai pribadi mada puguh sami-sami padanya ulas sareng asih antawis guru murid ka guru kantenan ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat nyuh dina pangkonan Rasidorna ama saha eta
ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena lara tumungku Syah Putra Yudhistira aja kasep anak ai Yudhistira ama apunten tina naon rupika kalepatan kata melaran putra amanta teu kasep teu bageus tahun-tahun sempat tepung jeung nu jadi anak 13 tahun tetepung jeung rupika deudeuh ayeuna panggil di pangperangan bari jadi musuh tega si Yudana tah karasa meureun ladang judi teh kitu kasih cing jadi eunteu sabab judi teh ceuk nagara teu beunang ceuk agama haram geuning akibatna kitu kasih maos ama yangakeun beung tanger tek-tekeun suku genteng blokeun ama bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang kaula teh murid dosa murid doraka ama teu bagus Residorna nu ngalimbang uping putrana berlaya di medan laga di barengan rasa tresna sasambah jeung dumariba bari ngeclak keungci soca pikir kusut marung kawut kitu lain ieu lain nah atuh kudu kumaha sangkang cager pikir kuring Gusti mana ieu teuing kasep kaula nun nama eun soal lalampahan urang ama nepi ka lunta ti nagara nepi ka eta teh dilantarankeun anak sieun sangsara anak sieun balangsak nepi ka daek cicing di negara Astina naik di hina batu cicing dina curug Panu Dewanata cicing dina curug Dastarata cicing dina curug para Kurawa mela anak-anak kasih laras kaulan tong boro ama jelema di mana hayam megarkeun nok meri da pukul nok meri anak meri tapi nya ahwe eta ka meri eta hayam da pukul anak meri kulina resep dicai indung nama kakak kokok di daratnya sieun anak ti deuleuh komo ama jelema bayangkeun ku hidup ayeuna kabejakeun pae nu jadi anak nanyakeun ka itu ka dieu aya nu nyaritakeun nya aya nu nyaritakeun teu nu mana ieu teh nu kudu dipercayanya ama teh inget yen hidup jalma hiji-hijina nu tara ngabohong suganya ho
juga menang beja Nusa benerna nahaya kasih anak ama pae minta jawaban nu pasti cuy. Batin nyari asa bayah ngarasa tukengah ruksak perih milu jantung hiup milu bingung raka ngarasa tunggara Sare pampatrini ngerasa rasa suci pangdiwincik perlambat sabaradara ngusap rarai kiwatan dening tangan loro dan tangan loro jawab kasih kaulanun ama umaha ceng leres pisan Aswatama gugur ayo Yudhistira dina pelebah nyaurkeun Aswatam tapi Aswatama gajah dina mana bareng sareng ngagejlikna kareta dugi ka kuda oge ngajerete margi numutkeun riwayat eta kareta Yudhistira mah teu napa pikeun saksi yen Yudhistira teu meunang bohong yakin bohong Dorna barang ngadangu dilereskeun Aswatama ieu ge ngalengak kaayaanana temut di bumi alam di dia disebatna Dorna gugur teh jaya lengakan dina mangsa ngalengak aya anu kakalayangan di awang-awang milik-milik kesan ngancik nyawang-nyawang gesan jaya cicing di sagara antara
Nusantara punya aya lelemutan harta can sampurna sabab kabedol keneh ku kapanasaran gitu kaayaan hiji jalma hiji raja baheula anu kakasih ekalaya anu kanyerian kudrona Doh, leres. ieu kageuleuhna kangewakna ekalaya anu masih keneh kakalayangan nyaeta kabedol ku kapanasaran Iya ge. neangan alat pikeun nepikeun ieu nafsu kalaresan ari Drestajumeuna teh ramana anu kakasih Prabu Drupada paehna teh kudurna Doh, gugurna kudurna iya ge. istuning waos kakerot ningali dorna teh palai Malaspati nya ieu kageuleuh jeung kangewakna ekalaya teh awor sareng kaambekna Drestajumeuna tina kaambek nganukur samet kakerot kaancikan ku kageuleuh kangewakna ieu ekalaya jadi leuwih nyaeta nyambung kana wujud sakilat Drestajumeuna nyabut pedang hingga dorna anu nuju ngalanggak kapet Rama Dedeteng Arjuna Bima bangsa sirah dorna tebeda tibal di talapungan dicokot dialungkeun ditajong dileyak jeung sajabana nepi ka parantos teu mangrupa sirahna pacampur jeung getih oge leutak anu temahna Drestajumeuna oge luak liuk milarian dorna leungit margi ngahiji jeung bangke-bangkean liat kurang ajar sia ngalanggar kana pelaturan Ibratayuda sidik apan Kangjeng Rama teh nyanak Bandera Bodas yen setiap nu nyanak Bandera Bodas teh menang diganggu utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang di podaran Drestajumeuna bejana dorna cenah engah Drestajumeuna dek dipaehan kusaha ku tuang rayi Arjuna sabab nu nelasan dorna teh nemeteh Drestajumeuna si Arjuna atuh meureun kalah loba nu korban pihak urang nu mawi salametkeun iya haling kakak Bima haling wes lesotkeun Bima eling sia eling si Drestajumeuna dek dipodang ulah net bakal loba korban si Drestajumeuna teu saeutik jasana dipaeh ieu bae kabina-bina teuing teh ulah rakarya lesotkeun ulah
Lingwang mukswa saliran mulang alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna parantos tiasa ngalaksanakeun maksudna nyaeta sukma kalaya. Aduh, teu sadar kaula ieu. Oh gitu Aden. Moal teu benu Kang Kakang Dipati Arjuna. Tah kitu geuning ya. Kang, gitu geuning mah. Galampahan dorna teh meureunnan kudu waktu balitungan berata yuda mah. Iya tuh Kang tenan. Sanajan sagede kisah sawit bakal kasamper boh hade bogo Gorengna. tah kuha sakitu atuh hapunten sakitu tisim kuring hapunten tina sarupiha kalepatan ageng smonten alit kembang tinetik Sinbarasari tutup lawang sibataka.